wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu selaku pengajar bahasa Sunda, anu teu hormat di Priajim itu sumring terkanti terencangan anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun dibayar syukuring puji syukur ke Allah, ku ngadalkeun alhamdulillahirabbil alamin menadina ieu waktu setiasa ngadeg di paesan perencangan dewa hadirin kanggo ngadugikeun biantara. Salawat sareng salam mugina salamina dilungsurkeun ka panutan Allah Nabi anu dipuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kaluargina, ka para sahabatna, ka umatna anu taat pituturna, amin ya rabbal alamin. Bapak jeung rerencangan hadirin anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, nanda widi sadayana dina ieu waktu simkuring sejak ngadugikeun perkarawis program wajib belajar 8 tahun ayeuna tujuh dilaksanakeun. Tujuan pemerintah ngadeunkeun sadaya warga negara melaksanakan wajar dikna 8 tahun teh sanes kanggo ngawal cita-cita bangsa Indonesia anu kaunggal dina tujuan pendidikan bangsa. Nyaeta ngahontal masyarakat anu sampurna. Dina pabasa urang mah manusia teh anu cager, bugar, benar, pintar, sugap. Kanggo umat Islam, program belajar teh diwajibkan keur teu diwatasan 8 tahun. Tapi wajib dikawin dibabarkeun didik ka maot. Sakumaha tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi. Nanging dimaksud program belajar dikta 8 tahun mah nyaeta program belajar di pendidikan formal kurangilah anu bisawa dugi ka 15 tahun endah diajar di sekolah SD dugi ka SMP. Bapak jeung rerencangan hadirin anu dimuliakan ku Allah, ieu program pemerintah moal tiasa kalaksanakan upami teu aya gawe barang di sadaya lapisan masyarakat. Umpamina ti para sepuh nu kaagungan murang kalih ti yuswa 7 dugi ka 15 tahun. Mugi-mugi bicara rempuk jukung sayunan gawe rencage sadaya lapisan masyarakat dikawit pejabat dugi ka rahayat. Ieu program jasa dilaksanakan kalian hasil nu nggemakeun. Pamungkas sadaya pamaksadan moal tekanan upami teu aya ridho Allah Subhanahu wa taala ku kituna urang sami naneda ka mantena mugi sadaya paneja uring dijabah, amin ya rabbal alamin. Dina sakitu nu kapi atur bilih aya catur nu kalantur aya basa nu teu luyu sareng tata krama mugi sadayana cepat malah ngapuntenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.